Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamirsa subscriber channel YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satia satuhu manco di mana wae ayana dina dangat ayeuna urang neraskeun hanca dongeng Sirot Jelema Gaib bagian ke-22. Ieu yasana Bapak Ka Sukarna. Sateuacan dipedar ieu dongengna sakumaha biasa ngahaturkeun rebunuhun laksa ketika bingahan ka anu tos satia satuhu manco ngalaik ngomen oge ngabagikeun ieu dongeng-dongeng Mang Cecep Gorobacep ka anu sanesna. Mudah-mudahan eta kasayan dibales ku Gusti Anu Maha Suci. Amin ya Allah ya Robbal alamin. Sumangga supados teu nyang kolong ting kana waktos wilujeng ngadangukeun. Teu perlu dibejakeun eta mah nyeepon sabab akang oge geus terang yen nyai teh gaduh salaki jeung gaduh anak, tapi anu penting mah salaki nyai teu aya. Ari anu aya ngan akang sorangan maturan ka nyai, nah nyeepon teu aya perasaan karunya ka akang. Kan tenan bae karunya mah Kang, malah sanes ka akang bae. Abdi karunya ka tatangga-tatangga sadayana ge, margi anu kaetang mampuh di dieu teh ngan pun bapa wungkul anu jadi pamuntangan sarerea, malah akang sareng Abah Jamil oge lamun aya kasesah teh sokapun bapa sanes ceuk Nyi Epon bari neuteut deui. Leres Nyi Epon tina soal eta mah, tapi anu dimaksud ku akang mah lain eta. Nyaah anu dimaksud ku akang mah nyaah lain kadaharan, tapi nyaah hayang hirup babarengan cara urang eukeur budak. Teu tiasa atuh Kang Kamin, margi abdina oge gaduh salaki teu kengeng campur gaul sareng lalaki sejen, sabab eta teh awon kasebatna. Dilarang geuning ku kolot oge, piraku akang teu terang. Terang Nyi Epon, akang terang pisan kana eta aturan teh. Tapi anu penting ayeuna Sirot teu aya sarta geus lami pisan geuning teu embol-embol. Nyi atilah dirawuh kelong teu majar kumaha bapana mah. Tapi urang sararea anu ripuh neanganana tepi kapanggih deui teh jasana urang sararea tatangga-tatanggana nyai, diantarana pun bapa sareng paraji anu jadi pamanggulna bisa ngabereskeun teh. Tak kitu kaayaan Sirot anu geus teu inget ka anak jeung pamajikan, tapi cing atuh ari nyai mah anu ditinggalkeunana nah teu ngaraoskeun yen ku Sirot diantep sina parangkal perengkel sorangan, nah teu karaos yen akibatna diantep ku salaki teh janten ngabarubahkeun ka sararea. Cing atuh nyai sing emut, yeuh akang nika nyaah ka nyai, akang wantun bela tumutur ka nyai, tapi akang ngarasa hanjakal ku nyai teu dilayanan. Nyai karunya ka akang atawa henteu? Lamun nyai karunya lain hayang dibere pare akang mah, tapi hayang dibere hade. Nyaeta kahayang akang anu tiba heula mibogoh ka nyai, ku nyai teh dilayanan. Kumaha nyai kersa ngalayanan ka akang? Ngalayanan Kang Kamin, piraku abdi kudu ngalayanan ka lalaki anu sanes salaki abdi. Aduh, bakal disebut naon meureun abdi teh lamun ngalakukeun anu dilarang ku agama sarta abdi nonggong ka salaki. Jawab Nyi Epon beungeutna beureum bakat ku ambak. Lain rek ngalanggar agama akang oge Nyi Epon, tapi hayang ngalakukeun kalakuan anu cocok sareng agama urang. Ari akang hayang ngaragat diri abdi teh cocok sareng ajaran agama kitu, ceuk Nyi Epon mani kakarot. Lain kitu deui Nyi Epon, lain kitu deui Nyi Epon, kade ulah salah harti. Anu dimaksud ku akang mah kieu, akang geus nyaah ka nyai teh
kitu deui ka Ibu Rama Nyai. Buktina kanyaah akang ayeuna akang aya di dieu pikeun ngajaga kasalamatan kulawargi Nyai. Tah eta kanyaah akang sajabana ti kitu tadi oge ku akang geus diterangkeun Nyi Epon yen akang nyaah jeung bogoh ka Nyai jadi dibere tugas ku kolot kudu ngajaga teh kacida akang ngarasa atohna sabab kudu ngajaga istri anu dipip bogoh ku akang mah semi bae sareng ngalaksanakeun tujuan akang sorangan cindak nama bororaah dititah ku kolot sanajan henteu oge akang teh seja ngajaga salira Nyai. Memang akang hayang ngaragap ka Nyai tapi ku jalan anu sah lain ngaragap ku jalan anu henteu sah. Alim akang oge kitu mah sareng tujuan akang lain kitu. Tebih atuh pantar akang kudu kitu mah jawab Jang Kamin nyaritana eureun heula kawas nu mikir. Ti mana tiasa sah da abdina gaduh salaki ceuk Nyi Epon. Pun dugi kadinya obrolan Nyi Epon jeung Jang Kamin. Dur sora bedug harita geus ditakol nandakeun waktuna asar telila jol aya jalma nu ngageroan Nyi Epon sorana teh tarik pisan. Nyai Epon ceuk eta jalma ti buruan gegeroanana teh. Saha? Jawab Nyi Epon bari terus kaluar ti jero imahna ari breh teh tetanggana anu keur mantuan mangkek pare di sawah atuh gancang Nyi Epon nanya deui. Aya naon Mang? Tak saur tuang Rama nyadiakeun tuangeun sareng leueteun cenah kanggo wengi engke magerek terus-terusan mangkek pare sambiana boh pantun. Jawab tetanggana anu diutus ku Ramana Nyi Epon teh. Nah abdi teu dibejaan Mang, apan tadi oge abdi teh di ditu. Putusan ngadadak bio lantaran aya sobatna tuang Rama mawa kacapi kaparengan ngaliwat ka sawah. Tadi nama bade ka dieu panginten ngan jalana ka sawah atuh darebadami nya kaputusan nama kitu. Oh panginten atuh ari kitu mah mangka Mang wartoskeun ka Abah keun ayeuna abdi bade popolah saena bae siang keneh ngawartosanana. Jawab Nyi Epon tara nanduk kana parentah kolot teh. Mangga atuh Nyai ceuk nu diutus bari ngaleos. Mangga Mang, jawab Nyi Epon bari neuteup kanu ngaleos sanggeus teu katingali leos Nyi Epon oge ka jero imah. Jang Kamin mani ngahulang asa aya kasempetan pikeun ngajalankeun maksud nu dikandung ku manehna sarta ngomong jero hate beungeutna aya getihan kawas anu cenghar pisan. Aduh halus pisan yeuh waktuna teh ceuk geurentes hatena Jang Kamin bari ngarutkeun halisna sarta neruskeun ngalamuna. Keun sia penting ke sigana mah teu aya sasaha lantaran kabeh aya di sawah ngariung di saung. Paling-paling oge Nyi Epon jeung Nyi Atilah anu di imah mah sarta ditungguan ku aing. Ucing nyanding paisan cokolot mah loba jelema lungguh eueuh jelema dipaok. Keun sia engke mah rek dilaksanakeun maksud aing teh ku jalan kumaha bae ceuk gerentesna hate Jang Kamin beri terus ngarengkol deui api-api teu ngadenge naon-naon. Nyi Epon harita sibuk maksudna arek popolah tapi teu aya sasaha ngan dibaturan ku budak nu teu bisa nanaon. Ngan ukur bisaeun ulin ngeletek nyonyo cai anu ngemplang dina baskom nyonyo paparahuan anu dijieun cucuk cangkring sarta ditempelan sabun atuh parahu teh maju ngurilingan eta baskom jadi ulina teh anteng. Atuh manehna bingungeun ras ingeteun ka Jang Kamin sarta pok bae ngageroan ka Jang Kamin. Kang Kamin aya naon Nyi Epon? Jawab Jang Kamin atuheun pisan digeroan ku Nyi Epon teh malah kahayang nama saban poe oge kitu. Kadieu Kang kersa ngabantuan ka abdi. Jawab Nyi Epon ngagero ngomongna teh ngarah kadengeun meureun. Tangtu bae atuh daek mah Nyai. Jawab Jang Kamin bari ngorejat hudang terus ngaleos indit ka dapur. Barang geus aya di dapur pok neruskeun omonganana. Naon anu perlu dibantu teh Nyi Epon? Tuh Kang Kamin pangmeulahkeun suluhna supados ulah galade teuing ngarah hurungna nya sambian bari ngasur-ngasur seuneu sareng cai kosong deui supados dipangalakeun. Keun anu popolah nama abdi dalalaki mah kurang pantes. Jawab Nyi Epon bari imut. Keun
akang mah rek nurutkeun bae nya. Sugan jeung sugan ari akang nurutkeun mah Nyai oge engke nurutkeun, ceuk Jang Kamin bari nyokot bedog anu nyelap dina bilik terus dipake melahan suluh di dapur. Nurutkeun naon Kang? Tanya Nyi Epon bari ningalikeun ka Kamin nu keur ngagedog melahan suluh. Nurutkeun kana kahayang akang bae supaya Nyai nyumponan pamenta akang. Soal naon? Tanya Nyi Epon deui bari ngarendos samara. Soal pangabogoh Nyi Epon. Ih, geus nyaritakeun soal bogoh deui Kang Kamin mah. Cuk abdi oge Kang, abdi mah moal incah balilahan bade satia bae ka Kang Sirod sanajan nemahan pati. Jawab Nyi Epon mani ngagalantang nyaritana teh ngarah teh tela meureun. Nya alus eta teh Nyi Epon, bener kudu satia kitu ka panutan mah saperti akang oge kitu moal incah balilahan tetep rek satia mibogoh ka Nyai. Menang ari bogoh mah nya Nyi Epon. Bade bogoh mah mangga bae Kang, ngan ari laksana mah moal lantaran abdi tos bogoh ka Sirod. Mangga bae tetep deui ti kajauhan sareng ti kadeukeutannya Kang Kamin. Ari anu ditetepna mah moal mikir saeutik oge. Nya kitu, jawab Jang Kamin bareng gedog melahan suluh segutna ka kawas nu keheul meureun. Kulantaran dibantuan masakna Nyi Epon gancang pas sore geus beres atuh waktu sareupna teh jol aya jalma ti saung anu nanyakeun masakan naha beres naha encan atuh barang geus beres teh. Terus harita diangkut malah mah Nyi Epon oge jeung Jang Kamin ngilu ngangkut ngarah beres sakalian. Barang geus disarawung matak waas matak kelara parena numpuk kaluhur jalma-jalma nu di saung lobana kabina-bina. Siga nu pesta bae matak resep ningalina malah pada suki cuh marentah beberes heula ngarah engke teu harese. Sanggeus rengse beberesna pok bapada suki ngomong ka anakna anu keur emok. Nyai, abah moal balik peuting ieu mah nya. Tapi keunda aya Jang Kamin anu ngajaga mah. Tong keung Nyai, datang tu aya naon-naon mah Jang Kamin anu ngawartosan ka dieu. Cek bapada suki bari netep ka anakna sarta ngusapan incuna. Lupi mak bade di dieu dugi ka enjing deui abah. Ah, moal mamah Nyai, engke oge bada isa tang tu balik. Keun da loba anu daekeun nganturkeun mah. Ah, moal mamah Nyai, engke oge bada isa tang tu balik. Keun da loba anu daekeun nganturkeun mah. Jawab indungna bari imut. Nuhun mak bade mulih bada isa mah. Janten abdi henteu keung teuing ari mah mulih mah. Boro tadi nama bade ngiring di dia bae abdi teh. Dapiraku di ditu paduduaan sareng Kang Kamin mah. Raga batu sanajan Kang Kamin aya di tepas oge. Jawab Nyi Epon. Mani marah mai. Nya kitu bae Nyai. Jong atuh gara balik ka ditu. Geus kaburu reprepan poek. Geus poek mah loba kasebutkeunana di lembur urang mah. Ceuk bapada suki ngajurungkeun ka anakna. Mangga abah, abdi permios bade wangsul. Jawab Nyi Epon bari ngareret ka Jang Kamin. Dupi abdi teras di dieu bae abah atau napi ngiring deui ka Nyi Epon? Tanya Jang Kamin bari ngareret ka bapada suki. Is, bogo bae ngilu mah. Apan Jang Kamin mah ditugaskeun ngajaga kulawarga bapa. Nya ku abah Jamil teh. Sumuhun ku kitu teh mah. Namung apan teu aya awona. Lamun abdi unjukan heula ngarah telepat ari atos unjukan mah janten leres apan yen abdi ngajalankeun tugas ti abah. Jawab Jang Kamin bari netep ka ramana Nyi Epon. Nya kitu pek abah mere tugas jaganya Nyi Epon jeung atilah ulah aya naon-naon pek atuh geura barali ka ditu. Mangga abah, jawab Jang Kamin bari jung nangtung. Abah, abdi bade mios ayeuna nya abah. Nya jung ka ditu. Mengpeng can poek, jawab bapada suki. Ngajawab ka Nyi Epon pondok pisan. Leos Nyi Epon teh indit maksudna arek ka imah bari nungtun atilah sarta Jang Kamin nuturkeun bari neuteup kanu lempang. Ari lempangna teh ngantai sabab masih mapai galang malah atilah dipangku meureunan sieun labuh nu matak lempangna laun bener-bener sahayuna. Sajero Nyi Epon lempang ku Jang Kamin dituturkeun bari ditempok keneungna. Ret deui nempo cangkengna nu lengkeh kawas papanting. Atuh rei Jang Kamin uruy
Keluar rasa cintana nafsuna meninga gedur hayang gancang bae nangkep sarta moal dilesotkeun najan jejeritan oge. Jang kami ngarasa atau sabab kabeh tatanggana harita aya di sawah teg bae boga kahayang rek ngajujurkeun nafsuna. Najan tepi kapatelak manehna moal rek ngejatkeun itung-itung mecakan kulaku lampah nu kasar da bongan di bawah lemes kacida pisan hesena. Lantaran sangkan teu jiga pok jang kamin ngajak ngomong ngarah Nyi Epon percaya yen manehna rek satia ngajaga berang jeung peuting kieu pok-pokanana teh matak genah nu ngadenge. Nyi Epon moal gab urang paduduaan di imah ceuk jang kamin bari lempang nuturkeun ti Panderi. Ah moal Kang Kamin margi sanaos sa imah oge henteu sakamar, akang mah ditepas sarta aya kamar ku anjeun. Ari abdi mah di jero imah kahalangan ku panto imah jeung kahalangan ku panto kamar. Jawab Nyi Epon bari jongjon lempang. Eta bae peda teu aya sasaha moal disangka ngajalankeun goreng ke urang teh. Ah moal sugan sabab teu aya pikiran kitu abdi mah. Hanas batu rek nyangka ka urang sabodo teuing da urang mah teu ngalampahkeun goreng. Nya diemut-emut mah Nyi Epon. Nah hanya make jeung sieun disangka goreng sagala rupa urang teh sedang ngalakukan goreng henteu pek bae geura pikiran nu sabanarna iraha urang ngalakukeun goreng sedang akang nikah hayang oge teu dilayanan. Jawab jang kamin bari neuteup ti tukangeun. Ari akang masih tetep bae nyebatkeun hayang ka abdi, ceuk Nyi Epon keheuleun meureun. Nah kudu ngabohong gitu akang teh. Akang mah terang-terangan bae Nyi Epon moal rek sumput salindung. Akang teh bogoh jeung hayang laksana. Eta tah nu dikandung ku hate akang teh. Piraku akang kudu nyebatkeun nu sabalikna, meureun ngabobodo maneh disebutna teh. Nya, tapi moal laksana nu mawi ceuk abdi mah ikhtiaran bae sangkan akang teu mikah hayang ka abdi. Nyi Epon bari ngareret ka tukang da geus tepi ka lembur harita teh. Kumaha ikhtiarna teh Nyi Epon? Jawab jang kamin meuni sugema dileret ka tukang teh asa diperhatikeun meureun. Nah nganggo kumaha sagala rupa apan tuang rama teh jago anu geus pinuh ku elmu jembar ku pangabisa. Kumaha lamun cecehan tarang akang sangkan poho ka abdi. Ih atos dijalankeun puguh eta oge malah lain dicecehan mungkul tapi jeung dimandian sagala rupa sarta buahna matak gumbira. Kumaha buahna teh? Tanya Nyi Epon bengong pedah ngadenge buahna matak gumbira. Tibatan akang hilap ka Nyi Epon malah kalah sabalikna beuki inget. Kulantaran kitu teu bae aya sangkaan pang tepi kainget bae teu poho-poho bakal laksana kauntun tepung katambang beas. Aya paribasa asal kayang tangtu parang nu matak sakumaha ditampikna oge moal boleh terus ngingintil. Paingan atuh ari kitu mah Kang Kamin. Teu sangkanya ku akang dugi kanoong ka kolong. Cing tanggah atuh Kang, geuning lega ieu alam dunya teh. Na teu aya deui istri. Nu mawi teu aya deui Nyi Epon. Akang teh tos kukurilingan neangan ubar. Aya paribasa nyeri ku awewe ubarna oge ku awewe deui. Teu beunang eta teh Nyai, nu karasa ku akang teh teu bener pisan. Los ka kaler, los ka kidul oge. Neangan nu geulis cara Nyai mah can manggih. Ah piraku taya nu geulis Kang, ngabohong akang mah. Jawab Nyi Epon mani jamotrot. Nya teu aya anu sapertos Nyai mah, teu aya anu sarupi jeung Nyai. Nu matak leos ka dieu akang teh, leos ka ditu. Masih can laksana mah moal boleh dituturkeun. Keun henteu ayeuna sugan engke, henteu engke sugan jaga. Akang moal pondok pangharapan. Tangtu moal aya anu sapertos abdi mah Kang, sanajan anu kembar oge jarang sarupa. Nu mawi pantas kanggo akang mah sial jeung sial bae lantaran sok bogoh kanu boga salaki. Jawab Nyi Epon bari unggah ka tepas sabab geus tepi ka imahna harita teh. Anakna terus dipangku diecagkeun di tepasna. Nyi Epon ngalaan kunci barang bray panto imahna harita teh geus muka. Barang bray panto imahna harita teh geus muka. Geus Nyi Epon jeung Atila harita keneh ka jero kotrek panto ditulakan atuh jang kamin ngaheuge.
Tadi nama arek asup milu bareng ka Nyi Epon, tapi Nyi Epon ngartieun ari sup ari gabrug teh panto imahna dipeundetkeun serta terus ditulakan. Atuh jang Kamin kapaksa harita mah asup bae ka kamar manehna, maksudna rek mikir heula da ari asup mah gampang. Matak naon jalana teh ti luhur ngarak-rak kenteng ngan anu dipikir heula indungna Nyi Epon bae bakal datang bada Isa. Nu matak manehna bingung kumaha ngakalanana sarta leng bae ngalamun bari ngupat jero hate. Kumaha ya akalna ari didatangan tengah peuting tang tu heesna teh jeung indungna ari didatangan ayeuna tang tu lamun jejeritan tatanggana anu teu marangkek pare ngadarengeun bisa jadi aya nu manion ngabejakeun ka sawah. Tetela ieu mah ye hese pisan hayang laksanakan Nyi Epon teh, ceuk gerentes hatena jang Kamin bari ngaheruk teh diuk dina tempat sare. Tina bakat ningku bingung mikiran heula akalna. Goler jang Kamin ngagoler bari nangkarak bengkang teh manehna neangan akal sangkan maksudna laksana samemehna bada Isa. Nu dimaksud ulah gujrud lamun teu aya indungna, tapi ras deui manehna ingeteun ka Nyi Atilah tangtu jadi panghalangna. Atuh leng deui ngalamun mikiran nu teu parugo. Harita teh tereh burit ka ciri harieum beungeut tapi henteu kanyahoan bray cahaya layung hibar. Atuh jadi caang deui. Malah Nyi Epon atoheun terus ngalong na jandela melong kana tatangkalan anu katinggal semu koneng kahibaran cahaya layung anu sakitu ngempurna. Sajeroning Nyi Epon teh nangtung pelebah jandela bari nempuan kaluar. Atilah oge dipangku sina nempo cahaya layung anu sumebar di kulon. Cahayana mending ngemprai mata kresep anu nempo. Atuh leng bae ngalamun manehna ingat ka sirod anu harita henteu datang aya tauna teu tepung. Atuh manehna sasambat dina sajeroning hate bari mangku Nyi Atilah anak nu hiji-hijina. Kang Sirod, ieu abdi sareng budak keur ngalange hate ti belat ka akang. Nah akang lami teuing masantren tepi ka poho kana kawajiban akang anu nuju ngantos-ngantos. Siang ku abdi ka sawang mun wengi sok dipieling. Abdi mah teu weleh ambon ngarep-ngarep diri akang. Tapi nu diarap-arap henteu aya bae datang, kawas teu aya kaemut. Atuh abdi teh nalangsa gering pikir ngajangjawing kasahanya minta tulung, kasahanya rek talatah. Teu aya anu terangeun akang teh aya di mana. Atuh bati hate bae sumeredet lieur kapelet lamun tos emut ka engkang. Tuh engkang tingali layung cahayana mani hibar cacakan teu saban dinten, tapi daekeun nembongan lieur ngalongo ka manusa anu berang ningal caang, anu peuting ningal poek. Tapi ayeuna mah beda caang jeung peuting, disangling teu beda ti perhiasan katingali mani obroy. Ceuk Nyi Epon bari sasambat teh berebay ciponona ngalembereh mah pai pipi. "Mak, kunaon nangis?" ceuk Atilah anu harita dipangku ku Nyi Epon. "Emut karama hidep anaking." Dedeh teuing Atilah. "Na teu hayang papanggih hidep teh jeung mama." "Hanjakalnya." Ceuk Nyi Epon bari ngecagkeun Atilah terus nyusutan cipanon. Ningali indungna cerik Atilah teu ngomong deui kawas anu karunyaeun tapi kalah ngeluk tungkul teu wanieun tanggah deui. Meureun watir ka indungna anu bientas cerik ari Nyi Epon mah cengkat ningali deui kaluar. Tetela layung langit teh harita mah tereh leungit da geus reup-reupan poek. Gancang Nyi Epon ka kamar gap manehna kana samping terus ngebutan reungitna anu napukna jandela. Sanggeus reungit kalaluar gancang eta jandela teh ku Nyi Epon dipeundetkeun ari jandela geus mundut. Gancang nyabak palang dada arek nyokot kayu api. Barang kayu api dipanggih dibuka teh geus beak. Nyi Epon bingungeun pisan manehna mending ngahulang piraku kudu mopoek manehna teu ludeungeun katurug-turug sorangan aya batur ge anakna kalah matak watir bae. Atuh manehna kapaksa mukakeun panto imahna rek minta tulung ka Kamin nu harita keur ngarengkol padahal mah karek magrib. Kang Kamin ceuk Nyi Epon ngageruan ti tepas. Kujang Kamin teu ditembal kawas nu ambekeun pisan pada tadi Nyi Epon
pada tadinya epon teh tepupuguh jol ngaringkab pantona teh ditulakan nu matak arek nyobaan harita di warah heula manehna mah api-api nu ngagoro teu didenge sanajan awong-awongan ku manehna teh diantap. Kang Kamin minjem kayu api Kang, cik Nyi Epon ngagorowok lantaran harita poek berang kaganti ku peuting. Barang Jang Kamin ngadenge yen Nyi Epon pangkitu teh manehna rek nyenget lampu atuh plong bae hatena ngadak-ngadak jadi bunga. Sarta bere hate jahatna harita mah narembongan keur ngakala Nyi Epon teh kacida pisan gampangna atuh tetap teu hudang nembalna bari ngagoler. Aya naon Nyi Epon, cuk Jang Kamin semono atoh tapi ari nembalna mah tetep bari ngagoler. Nuhunkeun kayu api Kang, abdi bade nyenget damar teu aya kayu apina. Ih, puguh di dia oge kayu api teh seep, jawab Jang Kamin bari terus hudang ge diuk dina tempat sarena. Geuning eta lampu geus diseunget Kang Kamin. Nya ngan hiji-hijina sike kayu apina oge, lamun aya keneh mah keur naon atuh. Bawa bae ka ditu lampu nu ieu Nyai, pek seungetkeun kadinya naon hesena. Cek Jang Kamin bari ngareret ka anakna Nyi Epon anu harita ditungtun. Nyi Epon teu curiga sup manehna teh ka kamar kakara oge sup asup beri nungtun anakna. Korejat Jang Kamin cengkat geblug panto dipendetkeun, cetrek pantona dikunci atuh Nyi Epon olohok bari nyekelan anakna sarta Jang Kamin deplong tina bakat ningku ambak. Jang Kamin elengehan diperong ku Nyi Epon teh teu aya riuk-riukna atuh Nyi Epon teh nafsu huntuna meuni kakarot manehna kakara sadar yen geus asup kana bubu nu matak meuni mureleng tina bakat ningku ambek rasa sieun mah teu aya lantaran eceuk hatena tibatan kudu dipaksa leuwih hade pondok umur. Kang Kamin naha panto kamar make dikunci rek jejeritan gara kuring teh lamun eta panto teu dibuka hayo buka. Ih, da ieu mah kamar akang atuh Nyi Epon, senajan bumi Nyai oge ieu mah kamar hak akang, geus aya idin ti tuang rama. Cek Jang Kamin tenang pisan sigana teh teu aya kahariwang saeutik oge. Nya buka heula kuring rek kaluar. Is teu meunang kitu, akang oge tadi hayang asup ka imah ku Nyi Epon pantona ditulakan teu bisa kumaha sabab cek pikiran akang di jero imah teh hak Nyi Epon. Ah geus bae cicing di dieu ngelehan maneh sanajan teh aya batur oge di dieu mah hak akang. Ayeuna Nyai asup ka kamar akang janten kabawakeun hak akang jadi teu perlu ti sasorongot geus bae diuk di dinya geus peuting sare di dieu naon salahna da aya nu maturan mah daek dibaturan ku akang. Jawab Jang Kamin ayem bae sigana teh henteu aya kahariwang. Najis dibaturan ku akang hayo buka pantona rek kaluar kuring mah. Gewat buka, cek Nyi Epon nyentak bari beletuk-beletuk tonggongna Jang Kamin di tenggelan. Mangga bae tenggelan akang teh Nyai. Sanaos dugi ka maot oge akang ridho lahir batin dunya akhirat. Malah akang mah geus sumpah dina hate paeh teh hayang digegel ku Nyai. Mangga gara gegel pipi akang Nyai, cek Jang Kamin bari ngasongkeun pipina. Ieu dongeng teh geus ka mana we wios ya pamirsanya ieu mah pameng. Keun da ieu mah dongeng cenah eta na oge nya. Namina oge sanes sajaroh cenah. Gegel pipi kah digegel ku kuring ku ieu cek Nyi Epon bari gampleng dicabokan sababaraha kali. Kurang nyeri Nyai ku eta mah. Cek akang oge gegel gara keun sugan pipi akang tepi kadewol suka ati lahir batin. Jawab Jang Kamin bari song-ngasongkeun pipina sakali deui. Ningali polahna Jang Kamin kitu teu beda ti anu gelo nging bae Nyi Epon ceurik hatena mani medenghel tina bakat ningku susah sarta merong ka Jang Kamin anu siga edan bae bari nangtung ngadeukeutan kawas anu arek ngarekab atuh Nyi Epon sieuneun gancang manehna ge mundur sarta cipanona rembay.
ningali nyepon cerik jeung terus undur-unduran bari nyekelan anakna jang kamin lain karunya tapi kalah kabitaeun nafsuna henteu kapegung kahayangna kawalahan karawak cangkeng nyepon ku manehna dicekelan ku leungeunna nu katuho ari leungeun nu kenca karawak kana tak-takna sarta harita dipedol maksudna arek dicium tapi nyepon teh malik deui bari terus jejeritan tulung 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 cek Nyi Epon bari nyurungkeun dada jang kamin anu ampir bae antala kana dadana Nyi Epon atilah sanajan budak kartieun kasusah indung gancang manehna neunggelan kana bujurna jang kamin habak deui kawas nu ambekeun pisan sarta terus dikarawas calanana dibebedol tapi jang kamin teu pusing diteunggelan ku atilah ngan ukur ngareret bae beuki motah anu nolak jang kamin teh beuki nafsu gancang Nyi Epon ditarik tapi Nyi Epon marudah bari nyambat salakina anu teu aya di dinya tarikna kaliwat saking tina bakat ningkusieun lantaran jang kamin edan mamaksa nu teu suka Kang Sirot tulung ceuk Nyi Epon mani lambat nyebut tulungna teh keur kitu waktosna kabujang pamiarsa sakitu nu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.